Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika sari mah bareng gumilar ngarong heap teh mani teu sirikna ngarontok bakating kusono ku kitu teh mah najan bener manehna geus nincak dewasa oge puguh kacida rondelna kanu jadi bapa teh ongkoh eta pangrasana mah anak nunggal pantes mun ogona teh duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kumaha ujang? Aya oge kelemengna nu dipaluruh teh. Maesi nu pangheulana nanya. Sanggeus gumilar jeung pamajid dariuk di tengah imah. Sadarea ngariung. Alhamdulillah mak teu mubazir. Hese capek teh geuning teu gaplah. Sanes kelemengna deui mak. Gumilar bari ngareret ka Nyi Arum. Anu riuk beungeutna bangun anu geus teu sabar. Kapendak kitu ku engkang si ujang teh. Nah geuning atuh teu sakantan dicanah ka dieu. Nyi Arum bener geus teu sabar. Kapendak yum. Geus gede. Dan waka bisa dibawa lantaran manehna teh keur init-initan. Gumilar bari ngarenyu nahan imutna. Nyaritana diayai-ayai pisan, kawas nu asa-asa. Padahal mah manehna teh ti corona ngadadak karasa seuseut akibat kebek ku kabunga. Anya Maesi ayeuna mah nu teu sabar. Sumuhun mak tos kapendak. Mung ayeuna manehna teh nuju ka ujung kulon. Ka abdi can nyahoeun yen abdi teh bapana. Margi ieu teh nembe mendak keterangan tinu ngukutna ti pasuta urang lemur gadog. Geuning eta meunang keteranganna mah tinu daet naker. Pak Asmi teh ngariuk kaget. Sumuhun abah. Namun ngawitan mendak keteranganna mah waktos abdi anjog kabung bulang. Margi Bah Jagur teh nuju aya di dinya. Nyependak di jalan. Manehna teh nerangkeun yen si Ujang cenah kapungkur oge aya nu ngarebut ku pamursid anu calikna di Bungbulang. Ku abdi dibujeng. Nanging pamursid mah keukeuh we yen si Ujang teh injuna cenah putra pasuta ti lemur gadog. Kumargi ngaros panasaran teras we dibujeng ka gadog nu akhirna mah ngagorehel yen leres
nu kantos direbut ku pamursid teh si Ujang. Malih abah, upami diemut nu langkung paos mah kanggo napakuran kakawasaan pangeran. Nya leres agungna Gusti Allah teh. Kirang-kirang nama matak helok upami ngemutan kersa mantena. Geura we saperto si Ujang. Kapan langkung tipayun tos ditepungkeun sareng Sari. Malih sareng pamajid sanes kanten. Nyaeta waktos ngadongdon para menak sukan-sukan teh di situ bagenit. Gumilar dina namatkeun kateranganana bari ngareret ka pamajid. Tah acan abah. Sari mah teu acan tepang sareng Kang Jana. Nya akinya teu acan. Sari gancang nempas bari ngareret deui ka pamajid. Ret ka Agus ti ditu nama supaya diheueuhan. Lantaran kapan waktu lalajo ka situ bagenit teh babarengan jeung pamajid katut Agus. Nya tangtu moal ngarasa Sari. Lantaran puguh itu ieu oge pada teu wau. Geura kayaknya ku abah urang dongengkeun ti mimitina. Dadak-dak we ku Gumilar diterangkeun, ditetek teh nu kaliwat, diwincik di wiji-wiji, dipedar di bejer beas. Didongengkeun nepi ka bubuk leutikna, sangkan kahartieun kunu ngadarengekeun. Ti mimiti hindit nepi ka harita anjog deui ka nangka pait. Nya teu wudu. Kabeh oge eueuh nu teu pating polohok. Komo Sari mah jeung Agus lantaran kapan maranehanana mah geus leuwih ti wawuh jeung nu ngaran Karna teh. Leuwih-leuwih Sari. Sajabana ti geus wawuh teh malah kungsi mecak pangabisana sagala. Komo ari ras kana dirina, ayo make boga pikir kadua leutik sagala. Ari si horeng teh. Lamun seug kanyahoan ku inung bapana. Tada teuing matak era paradana. Ngalakon bogoh kalancek sorangan. Kutan kitu nya lalakona. Nya leres agungna nu maha kawasa teh. Pikeun nu kurang-kurang iman ka pangeran mah moal boga kayakinan yen tepungna si Ujang jeung si Nyai teh sanyana mah memang kersana Gusti nu maha kawasa. Ngaja ditepungkeun ngan urang nawe nu lolong bonconong. Ari eta cenah budakna Ki Suta nu diculikna. Kumaha cenah bejana? Pa Asminta saterusna ngasongkeun pananya ka Gumilar. Rupina upami telepat mah pun Surya teteh. Margi manehna teh salaresna mah kukutan Mbah Jagur sareng kenging nyulik deui. Laras kitunya pamajid. Gumilar ngareret ka pamajid. Mohon leres. Mung da ayeuna mah kantun ngalanggungkeun we. Sareng Mbah Jagur. Pamajid ngahaminan. Surya nu bareto ngajorag teh peuting-peuting ka Cicapar. Pa Asmita beuki kaget. Laras eta abah. Ari eta budak awewena. Pa Asmita nanyakeun ipah. Eta teh putrana Kang Jamian. La ilaha illallah. Kutahan teh. Beh namanya. Ieu teh runtuyan lalakon urang baheula teu salah tina sisindiran. Cek tetembangan barudak sakola geuning. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam. Ulah kasasarnya lampah bisi katempuhan. Nyau tah kumaha terusna poho deui. Nah ada urang mah asana henteu kasasar lampah abah. Leres kapungkur ributan di Miramar. Nanging kapan urang mah sejan anjeurkeun keadilan. Gumilar saolah-olah nu nyela kana pamanggih bapana.
Lantaran ari karasana ku Gumilar mah pangna kakenaan ku musibat nepi ka leungit anakna teh dilantarankeun ku sasarna kalakuan. Ih, no sasarna mah Bah Jagur tapi ari nu katempuhanana urang. Tah ayeuna mah keuna kana sisindiran. Melak cabe jadi bonteng. Urang mah pan boga maksud hade, tapi buahna jadi goreng. Kitunya Pak Majid. Pak Asmita bari ngahehe ngareret ka Pak Majid. Semua gitu manawi nun. Pak Majid oge nembalanana bari ngahehe. Pangpang nama hayang seuri ku polahna Pak Asmita kasemes ku Gumilar. Ari ka ujung kulon teh iraha tuh Jang. Maesi geus teu sabar hayang geura papanggih jeung nu jadi incu. Enjing mah mung bade nyimpang heula ka Gadog supados sasarengan. Margi pasuta oge bade ka ditu saurna teh. Sakantenan bade maluruh putrana. Pamitos kependak mah engal-engal we nya canak mulih Kang. Nyi Arum setengah ngadongsok. Nya tangtos we atuh yum. Sari beren gesonoeun ka lanceukna. Gumilar ngareret ka anakna anu keur ngeluk tungkul. Memang Sari mah harita teh keur uleng mikiran kajadian-kajadian nu geus kaalaman ku manehanana. Ras kakarna nu tetela ayeuna mah geuning lanceukna pituin. Ras ka Surya anu keur waktu tadi mah Sari teh make boga rasa ceuceub sagala. Dumeh Surya teh kungsi rek mahala ka bapana. Tapi nah ayeuna bet make nyeredet sagala. Gambaran adeg-adegna make hayo kokolebatan. Tercerikna napel dina bibir panon. Tapi ras manehna inget ka Ipah. Mojang hideung santen nu salilana ngikintil ka Surya. Hatena bet kalah ka beuki nyeblak kawas-kawas nu sieun karbut hancengan. Antukna Sari ngarahu kawas nu capek. Ret manehna nyeung kalawang anu kabeneran pantona molongo. Terus we manehna mencerong bangun aya nu keur dititenan. Tapi ari sanyatana mah ngan saukur mencerong kosong. Dari panon batina mah terus nuturkeun lelembutanana kumalayang teu puguh ka mana enteupna. Ngan anu nyata ayeuna dina mielingna ka Surya teh kalah ka beuki anteb beuki leleb we. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Jolad. Linggirikna beda tinu duaan. Bah Jambrong keur diiringkeun ku Bah Jagur jeung Bah Bejo. Nu sanajan ieu dua jago jejebolan teh. Mun diukur ku tangtunganana, memang aya onjoyna di lumrahna manusia biasa. Tapi ari Bah Jamrong mah teu nempil, masih keneh eleh badag, eleh jangkung. Harita keur ngagedig geus anjog ka ujung kulon. Nu diburu-buru teh imahna jamian lantaran Bah Jamrong geus teu sabar hayang geura nyaho jung kereng nakarna. Oge hayang geura mecak jajatena. Nepi ka mana cenah pangawasana mana nangtang-nangtang ka Jawara Banten teh. Ari Jol datang sarta geus dituduhkeun imahna. Anak gero teh Bah Jamrong sorana menigeuman handaruan. Sorana satimbang we jeung jirimna. Katambah dieusi kudaya pileumpehan. Kurang-kurangna bisa ngawasa diri mah. Geus hanteu matak paeh teu pupuguh. Geremna sora pinuh kusima malah semu-semu nu geleger teu beda we tiga luara laut kidul anu geus kakoncara hebatna sarta angker. Mana nu ngaran Cikarna teh? Coba
Gerap hijil. Geus sanghareupan yeuh. Kaula si Jamrong ti Banten. Bah Jamrong bari nya kakak seuri. Pogo we nu di jero imah teh teu kira-kira ngarenjagna. Teu gugur teu angin. Jojol jelebet we ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Eta we Ipah nepi ka ngagajlok tina tempat diukna ngarangkul ka pajamian. Sering pajamian sorangan ngadarak awakna ngadeg-deg. Teu beda we ti nu lilinieun. Bibir panona beuki kerep kucap kiceupna. Nandakeun geterna jajantung nu keur motah. Kariwasan ku sora anu ngageleger di buruan. Ngan karna kawasna nu tetep pangerteh. Tapi ari beungeut mah teu burung nyiak pias. Jurung konong manehna nangtung ngeteyep mulu panto hareup. Jelas kadenge sora nu ngajelebet teh nangtang ka manehanana. Surya nu harita keur gogoleran di rohangan dapur. Manehna keur lenyapan bari ngabebengkang dina bangku awi. Nepi ka ngagorempal anu saterusna rag-rag ka handap. Koreja teh manehna hudang. Terus luncat ke tengah imah. Kasambak pajamian jeung Ipah keur patangkep-tangkep. Sedengkeun karna geus ngajengjen nangtung nyang hareupan panto. Direwat Surya ka tukangeunana. Naonana? Surya nanya ngaharewos, sorana harosos. Kawasna euwah-euwah nu rek nimbulkeun rusuh. Karna bari ngagebraekeun mukakeun panto. Ari breh teh tetela di buruan geus aya nu ngadago. Jentulna oge geus matak paur. Ringirikna matak miris, jung karengna matak keueung. Tukangeunana ngajarga Bah Jagur jeung Bah Bejo. Alah geuning Abah pantesna teh Surya teu kebat nyaritana kaburu aya nu nyelek manten kana ti corona. Masalah rek ngadegen darempon lantaran nangtang ka kuring. Berjelang we karna luncat ngajega nyang hareupan nu ngadungkuk teu beda we ti gajah. Iyo, nu ngaranna si Karna teh. Bah Jamrong nanyana bari ngagak-gak. Sorana matak sawan budak borangan. Manuk oge nu keur aya dina tatangkalan menirabeng haliber pindah tempat. Tepi no gawe. Memang kaula buktina. Karena nembalan lirih. Belah, geuning pentil. Waru, Andika, kakaula. Si Jamrong gagaduh Banten. Karena ayeuna karena nggak jawab pondok. Karena maksud kaula mana waruh tanpa beja. Kaula masih poekeun. Karena tetep ayem. Waruh kakek bejo. Bah Jamrong nanya deui. Memang kaula nyaho. Naonana Andika? Urut lawan kaula. Dah, kaula ieu teh ieu lanceuk na Ki Bejo. Waduh, ayeuna nikahnya. Kana maksud kaula karena nya bisa dikira-kirakeun Bah Jamrong. Sanggup nya ngarepan? Pasti Bah Jamrong. Sakarep Andika bakal diladen. Tetela Andika teh leutik oge kuda kacang. Turunan ti Kuningan beurnya Andika teh. Teu kudu tetelepek Bah Jamrong. Baheuk rek kumaha Andika? Tetela Andika teh gede hate. Awas yeuh kana. Bah Jamrong ukur ngaronjangkeun leungeunna anu maksudna mah rek newak beuheung. Tapi karena gentak nyingcet abok dewe leungeun Bah Jamrong diketik. Bah Jamrong jadi ngarego. Leungeun karasana ukur sing sireumeun. Geus kitu, yuk we leungeun nu sakitu babalingbingan pinuh ku buluh teh nyebrut ngirimkeun peureupna nu gedena meh sarua we jeung sirah orok. Tapi karena rikat ngolebat ka gigireunana, cebrod.
ngirimkeun jurus Cibagendit. Bajamrong ukur ngagigeg, tandaning manehna teh ngamilik daya kakuatan anu kacida hebatna. Kilak Bajamrong malik maksudna mah rek terus narajang ngirimkeun deui panimpugna. Karena leuwih ringeus, manehna ngolebat deui bari ngirimkeun jurus Jongjolong Notog. Tapi sakali ieu mah Bajamrong ngagentak nyangigirkeun badana anu ngajadikeun timpugan Karna kapaksa poos. Leuwih cilakana pikeun Karna. Keur waktu manehna luncat ka gigir, bari narik deui leungeunna. Bajamrong leuwih ti heula geus bisa neguh kana naon-naon nu bakal dilakukeun ku manehanana. Bajamrong nu memang tangtungan badana kacida jangkung gedena, ngan ukur majukeun sukuna we 2 lengkah pikeun nutup pingejateunna Karna. Kukituna Karna jadi ngaranjug reuwas. Magentak manehna ngajaul ka tukang pikeun nyingkahan pibahayaeun. Tapi leungeun Bajamrong nu memang panjang, sakilat geus bisa ngarawel pundukna Karna. Sakali ngageweungkeun badan Karna meningal layang anu saterusna ngakedebut ragrag nang kuban. Wah, kalah ngejai di darat karena babejo jeung serikeun ti dituna mah mapanas. Korejat Karna hudang deui serat wae kana ruyung kawungna terus dipalangkeun hareupeun dadana. Bari hatena mah kacida ngarasa kagetna. Kakar ayeuna manehna nyang hareupan musuh nu sakieu hebatna. Ieu sababna nu matak manehna ayeuna rek ngagunakeun ruyungna supaya teu ngahambur tanaga. Balah, masih kena sanggup karena Bajamrong nganaker. Alah, kakarasa kieu mah teu tacana naon Jamrong. Karena namalang. Wes ora tuh. Orang yang modar mah. Hade, tarima Jamrong ieu. Sakilat Karna ngawangun pasangan si pecat nyawa. Belesat teh. Manehna muru ka Bajamrong, kejelig. Bajamrong pindah tempat. Manehna ngarasa paur oge, barang mireuh gerakan nu jadi lawana. Tapi Karna terus nyuruntul, nyusul tepus. Tuk tuk. Jurus si pecat nyawa keuna kana sasaran. Ngan kulantaran tangtungan Bajamrong kacida jangkungna, ruyung kawungna nu dicakel ku leungeun kenca ukur bisa ngacepet kana beheungna. Sedangkan 2 curug leungeun katuhuna dinagarakan cari noktrok ngagajeres kana angeunna Bajamrong. Tapi tetela Bajamrong kuatna teh lain lumayan. Sakitu tina lebah angeunna ngaberbei bijil getih. Tapi manehna teu rengrot-rengrot, semawona nyebut aduh mah. Malah manehna kalah ngahiukeun dampal leungeunna rek dipake nimpug sirah Karna. Orokaya karena rekat ngagunakeun gerakan orai kobra. Cetruk. Cara dinoktrok ayeuna mah ngahakan iga. Dina waktu manehna ngolebat mentas ka beulah katuhu. Ruyungna geus pindah kana leungeun katuhu. Cedak deui. Binturangna Bajamrong dijejak. Hiuk, ruyungna ngubeng, belentrang keuna kana sirah Bajamrong. Ditoron kitu mah. Kakara meureun aya karasana. Da buktina Bajamrong nepi ka dadaligdegan. Sabot kitu keneh. Hiuk, belentrang deui. Sirahna ditimpa. Koyong, brung wae. Bajamrong nyuuh. Getih tina lebah angen jeung tina lebah igana terus merebei ulaweran. Ngabaseuhan papakeanana. Ayar nu tadi Jamrong. Karena ngagorowok. Bajamrong bener-bener kuat. Harita keneh oge. Gancang manehna ngorejat hudang deui. Nya lumayan nafsuna geus teu bisa dibendung. Lantaran ayeuna mah manehna geus kungsi kabeunangan. Malah nepi ka tatu di 2 tempat pisan. Anu mun dirasakeun mah geus lain deui nyerina. Kukituna sabrut bae manehna narajang. Patalakuna teu beda we ti bagong bayangan. Karena awas kana pibahayaeun. Manehna ngagentak ngagunakeun gerakan sero nyusup. Cetruk. Ruyung kawungna notog iga. Bajamrong ngagerem teu beda we ti maung lapar. Bari satekah polah nahan kanyerina. Sedengkeun leungeunna mah geus ngaheat di luhur rek mepeg sirah.
karena ngagentak ngaborengkal maksudna rek neruskeun panarajangna ti gigir. Tapi leungeun Mbah Jamrong leuwih cepet datangna ngagejret kana sirah nu hantukna karena teu bisa nahan deui badana. Manehna ngagebruk nyuuh lungleng katiban ku tenggeulan ujungan anu bobotna ratusan kati. Curelat kabireungeuh suku Mbah Jamrong ngajengkat taksiran rek nincak badana. Sanajan bari lungleng keneh karena riket ngagorentelkeun awakna hiuk belentrang ruyung kawungna ngahancak bincurang. Mbah Jamrong ukur ngajarete teu beda we ti kuda ngadat. Sabot gitu karena ngaborengkah rek hudang. Tapi gerakan suku Mbah Jamrong anu memang panjang tetela leuwih cepet datangna. Majedak dipake najong badan karna nu akibatna hebat oge. Karena ngalayang deui bae badana kapecelengkeun jauh naker. Dina ngagedebutna teh kacida parnana. Manehna teu bisa gancang-gancang hudang. Mbah Jamrong nu memang nafsuna ayeuna mah geus mudal bener-bener. Ngagewat manehna muru. Maksudna karena rek terus digebot, diluluh nepi ka pejet. Tapi ngadadak Mbah Jamrong kandeg lumpatna. Lantaran manehna ngarasa kaget, dumeh kadenge sora nu ngawik-wik matak nyentarkeun hate. Heg manehna luak liuk, anabreh teh bet matak ngaranjug. Manehna neuleuh hiji manusa nu rupana kacida hebatna. Bukna panjang ririaban, keur nyeburut we nyampeurkeun ka manehanana. Nu tayalian ti pamurtala. Pangna harita datang teh lantaran disusulan ku Surya. Dibejaan yen karna ayeuna keur padungdung jeung Mbah Jamrong, bawana Mbah Jagur. Ai. Setan atau manusia itu ha? Mbah Jamrong pinuh ku kaget. Ari laing jelema atau buta? Pamurtala pinter pisan ngahualkeunana. Walah, ardare pasti ditanya teh ha? Rek naon sia matok ka dieu ha? Mbah Jamrong nyeuneu. Rek nyeumpah cucunguk sia. Rek naon deuleu? Pangna sia ngaributkeun di dieu. Pamurtala bari nulak cangkeng, red kakarna anu keur disampeurkeun ku Surya jeung ku Ipah anu norojo ti jero imah, tuturubun muru kanu keur ngajoprak. Waduh, umayuwa sia juri kuris. Wah, ni sia teh kain. Teu wani kunaon. Buta terong sia. Pamurtala teu antap parah deui sabrut we narajang ngabuskeun jurus tutungkusan ti Kananggosi. Walah. Jagak bener juri kuris teh. Mbah Jamrong bari ngalegot. Gilek manehna nyambarkeun jurusna rek nimpug cukang irung. Lah, tong loba bacot buta kieu. Pamurtala nu geus hasil narik deui leungeunna lantaran tonjokanna poos. Ngagentak manehna geser robah kuda-kuda. Lebat kagigireun Mbah Jamrong bari ngepretkeun buukna. Mama kayak gitu ha? Mbah Jamrong ngadadak ngomongna ngirung lantaran aya nu nyeleksek kana leang irungna. Lebok ku sia buta edan. Pamurtala sakicep ngawangun gerakan rawu kelong. Bareng jeung ngagaprukna ramo-ramo pamurtala ngarames beung lawan. Tuurna geus mancok dihandap anu saterusna ngabesot dadana Mbah Jamrong. Oguh we sakedapan mah Mbah Jamrong menigelegepan ngarasa eungap nu lain di kieuna lantaran jalan napasna kacandet. Kakaragi leungeunna rek meta dur pamurtala geus ngegeduk manten kana angeunna. Tapi sanajan kitu manehna tetep tahan. Sakilat manehna nyuaikeun leungeunna ka luhur. Bari dibarengan ku majukeun badana ka hareup. Tapi pamurtala leuwih kesit. Waktu karasa dua leungeun musuhna rek muka gegepanana. Ngagentak manehna ngolebat ka gigir nu jadi lawan. Sar terus we nyambarkeun jurusna nu dingaranan sisa bernyawa. Keuna pisan ngacedag kana beuheung. Ripuh-ripuh oge Mbah Jamrong maksakeun malik. Pamurtala ngagentak ngolebat deui bari ngepretkeun buukna. Tapi sakali ieu mah
Bah Jamrong leuwih awas lantaran geus menang pengalaman. Rikat manehna dongko bari ngasupkeun panimpugna. Persis pisan keuna kana hulu angen. Bareng jeung ngadangheukna Pamurtala, sakilat Bah Jamrong newak buukna nu ririaban panjang. Kalawan ngagunakeun tanaga nu kacedah hebatna, kumanehna Pamurtala geus bisa dijungjungkeun di jantul buukna. Terus we dipuntirkeun. Badan Pamurtala ngubeng luhureun sirah Bah Jamrong, teu beda we ti kolecer. Bogoh we mun jalma sabongbrong mah sajabada ti bakal pegat teh buukna coplok tina kulit sirah. Piraku we make bisa menyat deui dipuihkeun jiga kitu ku Bah Jamrong. Tapi Pamurtala mah beda deui. Malah kapan samemehna jadi mitrana Aki Sidik oge Katut Gumilar. Manehna teh geus kaceluk ke kandang ewu, kakoncara kajana loka. Ngamilik ilmu batin anu teu wajar, sasat muhit kadedemit wawuh jeung para lelembut. Kagituna ayeuna dina mangsa manehna keur ngarandapan bahaya nu kacedah hebatna. Kalawan sakiceu pisan geus bisa ngawasa dirina. Anu tumrapna ka Bah Jamrong teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran badan Pamurtala nu keur digoengkeun di luhur teh madadak karasana berat. Leuwih-leuwih manehna ngarasa reuasna. Lantaran kalawan teu kanyahoan deui suku Pamurtala duanana ujug-ujug ngarangkul kana cangkengna. Badan Pamurtala jadi nangkod kana dadana sarta buukna geus leupas tina panyekelna. Ngupikeun manehanana mah jadi beuki tambah reuas we. Lantaran karasana geus eungap hese ngamekan. Si horeng teh leungeun Pamurtala duanana geus ngagegep kana beheungna dina gerakan Rawu Kelong. Tapi sanajan kitu, Bah Jamrong teu leungit ingetanana. Memang bener-bener manehna teh tingkat pangabisana geus kacidah hebatna. Nyaho yen dirina keur nyang hareupan bahaya pipaeheun. Sakilat manehna ngagunakeun teunggelan kepang padingdang ngajedak keuna ngahanca dua gigirna Pamurtala. Pamurtala ayeuna mah nu ngaranjug. Ngagegepna rada ngendoran, sedeng badana semu ngadangheuk ka tukang. Dan tak parah deui, Bah Jamrong terus we ngagunakeun jurus kembarna dina gerakan gugur gunung ngahanca dada Pamurtala anu keur ngadangheuk. Akibatna memang kacidah hebatna. Pamurtala nepi ka ngaceleng sarta ngagubragna persis kadeukeut Bah Jagur jeung Bah Bejo. Atuh teu beda we ti dianteuran ari kebut ari terus we dibaroro kuduaan. Nganoro kaya. Sanajan bener Pamurtala siga nu geus teu walakaya, ari rek pada ngajagalkeun mah teu sudi teuing. Sakilat manehna gurinya bari luncat manehna neje kana dadana Bah Jagur. Sedengkeun leungeunna ngagampleng kana puhu ceulina Bah Bejo. Bogoh we duanana oge sasat keur pada balangah. Da disangkana mah Pamurtala teh geus jadi bangke. Nyantukna maranehanana keneh anu kudu ngarandapan mamalana. Bah Jagur mending ngagoak, sedengkeun Bah Bejo ngagentak nungkup pipina lantaran karasana asa bengok. Kanca dangu, Bah Jamrong barang mireungeuh dua baturna teu pupuguh ngadon tinggaroak kawas budak. Magentak manehna ngagajleng, maksudna mah rek ngayonan deui Pamurtala. Tapi karena nu harita geus ering deui tina kapaehanana, ngagentak manehna luncat dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk. Ngan bae Bah Jamrong teu cileureun, ngagentak manehna malik, hiuk, ngirimkeun panimpugna. Karena rikat ngalegotkeun awakna terus ngaborengkal bari nyammerkeun deui cala dinoktrok. Bah Jamrong rikat ngageser nyalametkeun igana bari ngahiuk rek nimpug punduk. Tapi karena kesit ngajaul dina gerakan jeler kasaatan, Bah Jamrong terus nyusul tepus bari ngahembatkeun teunggelan ujunganana. Karena teh eleh rikat manehna ngalolep dina gerakan sareng nyusup. Kitu jeung kitu we duanana pada meres tanaga jeung pangabisa. Lantaran itu ieu oge pada sungkan kabeunangan. Kanca dangu, Pamurtala atuhnya kitu keneh. Manehna terus dikarepuk ku Bah Bejo jeung ku Bah Jagur.
Tapi sanajan kitu, ieu jago kana Gusti teh teu gampang-gampang bisa dielehkeun. Gerakanana katidak lingasna. Sanajan jurus-jurusna mimindeng mah poos, lantaran sasatna taya pisan kasempetan puguh ngaran-ngaran dihuru. Tapi kipratan buukna teu kira-kira ampuhna. Nepi ka Bah Jagur, boh Bah Bejo geus aya sababaraha kalina nyelang ngarejat heula. Lantaran ngadadak maranehanana ngarasa eungap sarta ngurel hayang utah akibat gas nu meleding nu kaluar tina sirahna Pamurtala. Ari Ipah jeung Surya nu rempokeun teu bisa nanaon. Iwati napasna nu renghap ranjug sarta semu-semu dipegeg. Kacida ngarasa bingung sarta hariwangna lantaran mun nilik buktina mah kawas-kawas masing nepi ka 2 poe 2 peuting oge can karuhan mana nu eleh. Komo deui teu kungsila Torojo Jaja datang. Dek we manehna ngalawan Bah Jagur. Atuh nu galungan teh beuki jojo beuki campu we lantaran ayeuna mah jadi 3 rombongan. Kanca dangu sadayana gumilar sapara kanca geus narepi ka lembur Jaja. Nyimpang heula sugan aya Pamurtala. Lantaran geus kajudi moal teu di dinya ngararebna. Tapi cenah cek Panuria kakarabia pisan ka lemburna Bah Jagur lantaran disusulan ku Surya. Cenah lanceukna Bah Bejo nu ngaran Bah Jamrong keur ngamuk sarta keur disanghareupan ku Karna. Malah cenah Jaja oge kakarabia pisan nyusul. Manggih beja kitu teh. Atuh lain deui rareuwaseunana leuwih-leuwih gumilar pasuta Katut Yudarma. Ngan Aki Mursid jeung Pamajid anu siga-siga tetep tenang teh. Bubuhan kolot bisa pisan nyumputkeun semu. Ari gumilar mah pantes. Keur teh kakara kapanggih hegeh karena tinemu jeung bobor karahayuan. Mun seug bener kitu teh nya kakeunaan ku paribasa aya bagja teu daulat. Kitu meureun. Atuh ari tumerapna ka pasuta sanajan kalah kumaha oge tetap we kanyahna ka Karna teh taya sudah-sudana. Memang tiba heula mula oge geus kanyahoan kapan yen manehna teh lain anakna pribadi, tapi tetap we nyaah deudeuh saperti ka anakna sorangan. Nepi ka lemburna Bah Jagur terus we muru imahna jamian. Memang teu salah nu keur garalungan teh lain deui hebatna. Jaja teu cirikna paeh poso dina nyang hareupanana Bah Jagur. Memang manehna boga karep brek males pati Pair Pai anu geus dianggap minangka guruna. Atuh Pamurtala jeung Bah Bejo memangna satanding. Komo deui Karna jeung Bah Jamrong mah leuwih-leuwih hebatna. Sanajan bener eleh tangtungan, tapi Karna menang lingas hese pisan ditewakna. Saurang oge taya nu pipilueun. Lain teu maksud rek bebela, ngan dicaram ku gumilar. Lantaran mun nilik ku sareat mah itu ieu oge satanding. Ngan engke di mana pihakna aya di antarana nu rek kasoran, kakara bisa dibantu. Sajaroning nyaksian teh Aki Mursid mah teu petot-petot ngagelenyu mireungeuh gerakan-gerakan Karna nu sakitu tapisna. Lantaran eta kabeh teh kapan warahan manehna. Ngan barang mireungeuh gerakan orai kobra manehna ngadadak ngariuk kerung lantaran teu wawuheun, malah ngarasa heran oge nati mana meunangna guguru. Leuwih-leuwih Aki Mursid ngarasa kagetna waktu Bah Jamrong nyebrutkeun jurus gugur gunung karena ngagentak ngawangun gerakan Dewa Samadi. Bagi komo barang tetela yen gerakan Karna nu dianggapna aneh teh hasilna estuning nyugemakeun Bah Jamrong sajabana tingerepeng teh manehna nepi ka ngageblag nang karak bengkam.
Seprut. Bah Jamrong narajang deui. Sanggeusna manehna ngagentak hudang. Naha nu ngaranjugna mah betaki mursid. Lantaran kabireungeuh karna teh teu pisan ngejat. Horeng karna ngagunakeun gerakan besot. Sakilat leungeun Bah Jamrong anu keur ngabelasur teh ku karna ditewak. Tapi karna ayeuna nu ngaranjug. Lantaran waktu leungeun Bah Jamrong dibesot saeutik oge karna teu bisa neguh naon nu jadi sabab. Ngan nu kumanehna karasa waktu leungeun Bah Jamrong dibesot teh ngageregel pangaruh bulu-buluna nu ngadadak carengkat. Nya ieu pisan nu ngajadikeun gerakan besot jadi leungit kaampuhanana. Malah sanyana mah nu ngaranjug teh lain karna bae. Tapi Bah Jamrong oge teu kira-kira kagetna lantaran setiap manusia nu wani-wani ngaragap leungeunna dina waktu buluna keur muriding carengkat. Kudu we kabeh oge ngagoak sarta leungeunna atawa dampal leungeunna moal bisa digunakeun deui tereh-tereh. Tapi kapan ieu mah ku musuhna teh kalah hantem bae dibesot. Aya kana 2-3 kalina. Sarta kabireungeuhna teh dampal leungeun karna teu naon-naon. Tapi sanajan kitu, pikeun Bah Jamrong mah masih tetep ngarasa penasaran. Terus manehna nyebrutkeun jurus-jurus anu dipalar sangkan ditewak kudu jadi musuhna. Sugan we, lila-lila mah aya oge teu rakna. Tapi ari pikeun karna mah sanggeus tetela gerakan besotna teu mampu. Manehna lila-lila mah ngarobah gerakanana. Sakilat ngalelep rek ngagunakeun gerakan orai kobra. Ngan bae ku manehna teu dibalitungkeun. Puguh kaayaan Bah Jamrong teh sasat keur ngumbar paneunggeulna. Atuh, barang kabireungeuh karna ngalegot ka handap. Manehna ngadadak keras inget kana bincurangna. Ku kituna, gentak manehna maju muru lolongkrang anu bakal ditincak kudu jadi musuhna. Nya pikeun karna mah teu beda we ti nu neumbra gunung. Malah leuwih cilakana pikeun karna samemeh manehna bisa ngejat. Tenggelan ujungan Bah Jamrong geus ngacedag manten kana sirahna. Ditambah deui dijejek tak-takna. Oguh we. Kontan karna teh ngarempeyek nyuuh. Ngan barang rek ditimpah deui sirahna keur ngahiuk keneh oge. Leungeun Bah Jamrong nu gedena luar biasa teh. Nu sejen tinggarero mangpaurkeun. Babakuna mah Widarma, Surya, Katut Pasuta. Malah Ipah mah meni ngoceak. Bari ngaderegdeg muru. Ngan bae Gumilar leuwih rikat geus ngapelesat muru ka karna. Persis leungeun Bah Jamrong ragrag ka handap rek ngahanca sirah. Sakilat leungeun Gumilar ngahadang luhureunana. Des! Dua leungeun awor. Kalawan itu ieu oge dieusi ku tanaga nu geus teu bisa ditaksir kumaha kahebatanana. Bah Jamrong pika mundur. Bari ngajaregjeg. Sedeng Gumilar tetep tagan dina tempatna. Leungeunna ngangkang ngahalangan sirah karna. Sedengkeun Ipah nu keur nyereudeg ngarego teu jauh ti tempat Gumilar. Molohok bengong mireungeuh satru kabuyutanana ngabelaan nu jadi panutanana. Kara saha ani kata? Andon suka teu karna dionang. Bah Jamrong morongos bari hate mah teu kira-kira kagetna. Mireungeuh kakuatanna jalma nu anyar datang. Tenggelan manehna nepi ka ngambul, malah manehna nepi ka mundur. Sedeng nu nahan tetep tagen dina tempatna. Teu perlu tatanya Jamrong. Bener ngaran Andika teh Jamrong. Andon suka bebela. Ya memang sawajarna bapak ka anak. Ayo Jamrong, lawanan kaula. Gumilar ngajega nukangan karna anu masih keneh ngudupung keur diceungceurikan ku Ipah. Bajagur nu keur jongjon ngalawan Jaja teu kira-kira ngalanjugna. Barang ngadenge sora Gumilar. Timbul ka sieuna lantaran ayeuna geus kanyahoan kumanehanana. Tetela karna teh anakna Gumilar. Ku kituna puguh we pikeun Jaja mah jadi rada hampang ngalawananana. Lantaran Bah Jagur teh loba ngalamuna. Bantukna dina waktu ngan sakedeung Bah Jagur geus teu bisa walakaya deui. Ngajajapang
jadi korban gerakan Rabu Kelong. Ari Bah Jamrong barang ada caritaan Gumilar nu ngaku-ngaku bapana. Geus dengal bahkan diomong. Sabrut we manehna narajang dinegerakan bagong bayangan. Gumilar memang leuwih ti heula geus cukup nganyahwankeun yen ieu gerakan teh baheula kungsi digunakeun ku Bah Jagur. Ngagentak manehna luncat dina gerakan hap-hap pindah. Habak we. Munuk Bah Jamrong beunang diketig. Tapi Bah Jamrong kalah ka Malik bari nyundulkeun sirahna rek dipake nyatok gado. Sedeng leungeunna nyebrut dihandap mangrupa jurus kembar anu rek notog badan. Gumilar rikat ngageserkeun suku katuhuna ka tukang, ngagilek nyerong. Leungeun katuh ngaheat ngababuk jurus kembar musuh, sedeng leungeun kencana ngaheat rek nungku punduk. Tapi tetela gerakan Bah Jamrong es tuning mata kaget. Sanajan bener, dua leungeunna geus bisa ditimpug. Unggeuh kekerna teu beda we ti beusi. Manehna kalah ka Malik, bari terus we nyuruntul nubruk. Begitu nagentak Gumilar luncat ka tukang, lantaran ngarasa kagok pisan. Tapi Bah Jamrong jadi asa dibere papan. Sakilat manehna ngarobah gerakanana. Pereupna ayeuna mah ngadius rek ngahanca dada. Puguh Gumilar kakara celek pisan pindah tempat. Manehna ngan ukur bisa ngerakeun leungeunna dipake nakis. Des! Potong tunggal jurus alip ngahanca pigelang leungeun Bah Jamrong nepi ka ngaplek. Bah Jamrong ngagero lantaran leungeunna asa potong. Sabrut we leungeun nu sabelah deui digunakeun. Des deui. Ditimpah ku potong dua jurus alip. Bah Jamrong ngagerungna teu beda we ti mobil beakeun bensin. Klebat. Gumilar dina lengkah 12. Yuk, cekuk. Jurus kalima ulin alip ngahanca iga. Koleam. Badan Bah Jamrong nu sakitu gede luhurna teh teu beda we ti kalakai murag. Bek deui ditimpah ku jurus panundung musuh warahan almarhum Aki Salapi. Teu micen tempo geblak we. Bah Jamrong jago Banten teh nang karak bengkang ngabugigag ngan kari napasna we ngap-ngapan lantaran manehna kapaehan. Geus kitu ret Gumilar ka Bah Jagur jeung ka Bah Bejo. Geus ngajarogo we keur dirariung. Malah karena jeung Ipah teu jauh ti Pasuta jeung Aki Mursid. Oloyong atuh Gumilar teh nyampeurkeun nu diburu teh karna. Sedengkeun Surya keur nyuuh kana lahunan Pasuta. Cenah naon ujang? Gumilar nanya, sorana ngageter. Henteu. Karena nembalanana gugup. Cobi ayeuna mah ningali tarang teh. Aduh, teu kedah Abah. Margi geuning Abah teh Bapak abdi pituin. Hapunten Abah. Karena kalah ka ngarontok ka Gumilar, saterusna ceurik ngagukuk dina dada bapana. Alhamdulillah. Tahun-tahun ujang teh dipisahkeun tinu jadi indung bapa. Tapi Gusti Allah mah Maha Adil. Teu burung we geuning ayeuna hidup bisa dipanggihkeun deui jeung nu jadi bapa. Celak. Cipanon Gumilar nyak celakan ngabaseuhan sirahna karna. Sioreng waktu keur ngariung teh nyaeta waktu Gumilar padungdung keneh. Pasuta mah geus dukdek jeung Bah Jagur. Ngaguar deui kajadian baheula anu geus dipigawe ku Bah Jagur tina perkara nyulik budak tea. Bah Jagur kapaksa we terus terang yen budak nu mimiti diculik teh nyaeta nu tinggaleun di imahna Pasuta. Nyaeta anakna Gumilar ti Cicapar. Sedeng budak Pasuta nu dibawa ku manehanana lantaran pahili nyokot. Kajalian ti Surya nu dina waktu keur padungdung teh manehna oge milu nyaksian. Pantes atuh
karena jojol ngagabrug we ka Gumilar. Sedangkan Surya ti tadi oge geus nyegruk bari nyuuh kana lahunan pasuta bari diusapan ku Aki Mursid. Geus kitu mah bus sarere arasup ka imahna pajamian. Iwal ti Bah Bejo nu tetep aya di luar teh ngajentul nungguan Bah Jamrong. Sarta sanges Bah Jamrong eling deui tina kapaehanana. Teu ngalobakeun pamola leos bae arindit bareng jeung Bah Bejo. Maksudna rek baralik ka Banten. Saja jalan Bah Jamrong mah terus bae ngahruk. Ariras mikiran dirina. Saumur-umur manehna ngajago. Saurang oge taya nu mangga pulia lamun kapareng ngadu jajaten. Bet ayeuna kakara ngalaman asor ku Gumilar urang Cicapar. Lantaran sagala keperluan di ujung kulon geus beres, nu ti Garut teh bring we baralik kalawan bari mawa kasugemaan. Bekiran empeg we ayeuna mah lantaran katambahan ku Karna alias Wijana. Ipah oge sakalian dibawa lantaran rek terus disalametkeun di ditu we di Garut supaya teruncu bulak-balik. Ongkoh sanajan dilangsungkeun di pajamian oge da puguh geus sakitu buktina. Saha atuh nu bakal pinguruseunana. Surya atuh kabawa teu jauh ti bapana Pasuta ayeuna mah. Geus ngagunakeun ngaran aslina nyaeta Karna. Pamurtala oge kabaun lantaran hayang ngajajabkeun heula ka Gumilar. Ari Bah Jagur pok nama manehna teh sejak balik pikir geus ngikrarkeun maneh hareupeun sarerea yen rek tobat sarta ngalebur tapak. Malah aya basana rek masantren ka ajengan Kiara di Sukabumi. Waktu Gumilar sapada kanca marulang manehna ngajajabkeun nepi ka lembur jaja. Tidinya mah leos we manehna balik deui. Basana karunya kaki jamian bisi keungeun. Malah pokna tadi cicingna oge ayeuna mah rek tetep we di imahna jamian itung-itung ngabaturan keung. Kanca dangu catur nu marulang geus nepi ka lembur gadog. Nya jadi ibur oge di imahna Pasuta teh. Lantaran maeroh ngadon ngabangingik bari nyang hareupan Wijana jeung Karna nu keur nyaruuh kana lahunanana. Ku kitu teh mah maeroh teh ngarasa bungah dumeh patepung deui jeung anakna pituin meunang ngakandung 8 bulan lilana. Tapi oge ngarasa sedih lantaran bakal kalengitan Wijana anak kukutna anu memang dinamikanya ahna teh geus saperti ka anakna pribadi. Widarma anu ayeuna kacida ngarasa bingungna. Hate mah kumejot hayang nuturkeun Wijana. Tapi kumaha Aki Mursid? Puguh eta anu dituturkeun. Tapi kapaksa Widarma tetep ngabaturan Karna. Memang ari ngaran mah tetep Karna. Tapi jirimna jadi beda. Teu nanaon, da aya nu leuwih narik kana hatena. Nyaeta Umi. Nu harita oge jeung Mirah gawena teh nganting polohok we. Lantaran lanceukna jadi ganti. Tapi sanajan kitu akhirna mah nya teu burung we silih rangkul jeung Karna lantaran tetela ieu teh lanceukna pribadi. Ari ka Wijana mah ngan kariwaasna jeung kelarna. Tapi ari ka nyaahna mah seperti kalanceuk mah tetep taya robahna. Atuh Wijana nya kitu keneh. Puguh ngahiji aya 18 taun. Beres digadog bring dewe Gumilar sapara kanca neruskeun lalampahanana. Saja jalan saruka bunga. Wijana nu harita lempangna ngarendeng jeung pamajid. Hatena mah keur anteng we nyipta kajadian engke di mana tepung jeung indungna. Malah hatena mah geus seuri ariras kasari. Paingan manehna leuwih condong milih ipah da geuning sari teh adina petku hinis. Nepi ka nangka pait ting torojo nu mapag bari hari weus-weus. Bus ka jero gardeui we hujan cimata. Wijana digugulung ku Maesih jeung ku Nyi Arum. Ari Pa Asmita
lantaran beakeun hancengan da puguh Wijana pada nyengcerikan kuduaan. Manehna mah jadi ngarangkul ka pamurtala. Ngarasa gagagas oge patepung jeung mitra baheula nu geus lawas teu tepung lawung pamprok jonghok. Sari mah puguh geus wawuh ti bareto mula. Manehna ngoloyong nyampeurkeun Ipah bari nyarengeh gek diuk ngarendeng narempokeun anu keur ngumbar ka sono. Geus lalar nu nyengcerikan Wijana. Ayeuna kari giliran Pa Asmita. Bakating ku hayang puas meureun. Manehna ngarangkul sapinuhna badan Wijana. Tapi ngadadak leungeunna dikejetkeun lantaran karasa dina tonggong incuna aya nu ngaganjal teuas. Alah. Nah, udah teh jalu. Pa Asmita semureuwas. Ruyung kawung aki. Wijana ngarenyu. Poho teu dilaan heula, sarat bae dipesat, sok disarandekeun di juru. Ret Wijana ka Sari, nu dereret puguh ti tadi oge keur manco nempokeun. Are srek diadu paneuteup, belenyeh we. Duanana pada imut leleb naker, kapi asem ku kalakuan nu ka tukang-tukang. Sari, Wijana ngagerok lirih. Kang Jana, Sari bari ngengsod nyampeurkeun. Karawak we ku Wijana ditangkep dedeh naker. Hampura Kang Jana Sari. sawangsulna. Sari ge Kang Jana. Jana, ka dieu kasep. Nyi Arum nyalukan tukangeun. Atuh solongkrong Wijana nyampeurkeun. Brek sila hareupeun nu jadi indungna. Ragamang Nyi Arum muka beungkeut sirah Wijana. Heg buuk palebah tarangna disingraikeun. Breh we. Ceda tapak ditakol ku siwur teh atra ngagedat luhureun tarangna. Dah, ieu kasep. Nu ngalantarankeun ujang leupas tina leungeun emak teh. Bari celengok. Ceda dina luhureun tarang anakna teh ku Nyi Arum diciuman. Kanca dangu Mang Sarineh di imah ngan paduduaan. Ieu teh sanggeusna sawatara minggu mentas ngalaksanakeun unggah ka Bali Nyungcung. Kabeneran batur saimah keur ka kebon. Ipah, Wijana ngagerok lirih. Ari engkang. Sakieu gedengeun teh. Ipah ngadelek. Sanes. Iraha atuh urang ka ujung kulon. Itu langkung engkang atuh. Ipah mangiringan we. Tos teu neuteuli kitu ayeuna mah. Naon teh ari engkang? Semun eta ka musuh bubuyutan teh. Wijana bari ngagelenyu. Ente atuh engkang. Margi pan tos langkung-langkung dibalasna ku Ipah teh. Kapan puteran ayeuna tos teu walah kaya. Sarah bongkokan ka Ipah teh. Laras kitu engkang. Pinter geningnya nyarios teh. Wijana bari ngarangkul. Bade oge Ipah nu sarah bongkokan ka engkang. Leup dua pasang panon. Bibir-bibirna pada ngalingkup. Ngabarengan nyerek na layar panutup. Ciciren lalakon geus anjog kana tungtungna. Mun kidalang mah geus nancebkeun gugunungan kana gebog. Tutup lawang sigotaka. Tamat kanca. Sasak gantung Februari 1868. Sakitu kanca rengse insyaallah urang lajengkeun kana manawi urang lajengkeun kana si buntung jago tutugan. Moal dipegat heula teh Kang Kevin. Ku hiburan.
Tamat kanca nya hapunten anu kasuhun ti Abah tangtos. Dina ngahanca ieu garapan seueur kakirangan-kakiranganana. Boh kacaletot atanapi boh balelolna. Hapunten anu kasuhun, ieu carita urang teunden dian neuleum sieum, tunda dian juang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.